pangkeun Abdi Setiawan yuswa 47 tahun pada bulan Abdi ngojek sareng kabantos PAUD salah satu tempat kota Bandung. Selain itu Abdi oge penempatan PAUD ieu pengalaman Abdi sering diganggu ku makhluk halus. Pengalaman Abdi terus ngalaman hampir 2 tahun di dia sosok katingal ku mata batin Abdi, sosoknya sering ngaganggu perjalanan. Subscribe channel YouTube JKR Official. Kahirupan kuring lumayan tentrem. Sok sanajan hirup ngontrak di imah anu teu sabaraha gedena oge. Ngaran kuring Setiawan. Umur kuring ayeuna geus nincak 41 tahun. Panganjerakan kuring di kota Bandung anu teu jauh ti rel kereta api deket stasiun kereta api Ciroyong. Pagawean kuring sapopoe ngojek online. Ari pamajikan mah digawena di salah sahiji pabrik anu aya di kota Bandung. Nganti saprak aya pemutihan di tempat pamajikan kuring digawe, nya pamajikan di PHK ku eta pabrik. Kuring mutuskeun pikeun saheulaanan mah pamajikan teh dititah mulang ka lembur. Milu ka kolotna nyaeta di Banjar. Tapi ari kuring mah tetep digawe di Bandung. Kusabab imah anu jadi kolot kuring teh leutik, nya kuring narima tawaran di hiji dunungan sangka nyicingan salah sahiji sakola PAUD anu aya di Bandung. Lumayan daripada kuring kudu mayar kontrakan tiap bulana. Kusabab hasil dina kuring ngojek teh kalan-kalan menang panumpang, kalan-kalan henteu. Tapi tetep we ku kuring dikeureuyeun. Ari eta wangunan sakola PAUD teh asal nama imah dunungan kuring. Lumayan lega. Eta wangunan sakola PAUD teh aya 2 tingkat. Anu mana anu tingkat kadua teh salah sahiji rohanganna dipake tempat kuring sare. Kuring ngurus eta sakola PAUD teh betah pisan. Sabab salian ting ngojek teh sabulan sakali sok menang gaji tinu jadi nunungan. Kuring ditempatkeun ku dunungan teh nyaeta di loteng kadua. Luhureun rohangan diajar barudak. Tapi disaprak aya wabah pandemi virus corona teh eta sakola teh diliburkeun. Kusabab nurutkeun kana anjuran pamarentah teh. Anu antugna eta sakolaan teh jadi tara kagiridi ku jalma. Khususna barudak sakola PAUD. Di harita mimiti mineng ngalaman kejadian anu aneh-aneh keur kuring.
Kuring mineng ngadenge sora-sora anu aneh di jero eta rohangan sakola. Pang-pang nama dina waktu-waktu anu tangtu. Nyaeta malam Salasa jeung malam Jumaah. Keur kuring tadi nama teu ngarasa sieun. Boga sangkaan teh palingna oge eta mah sora beurit anu keur kokore dina wadah runtah. Atawa angin nebak kana kertas anu dijajarkeun dikantengkeun ku bola sapanjang rohangan. Ngan kadienakeun upama kuring tas balik ngojek, ayeuna mah rarasaan kuring teh sok sing sariak bulu punduk. Loba dedengean anu teu ku hanteu. Kadang sok ngadenge aya sora awewe ngabangingik ceurik. Sora-sora alat kesenian patinggal lembreng. Malahan sok kadenge aya sora alat peraga pating koloprak. Tapi ari isukna ku kuring ditinggali, eta paparabotan teh rapih. Eueuh anu robah. Kuring ayeuna mah mimiti ngarasa asak aneh. Kuring biasa unggal isuk sok bebersih nyapuan eta rohangan jeung ngelapan anu kalotor ku kebul saacan kuring indit ngojek teh. Ngan aya keanehan keur kuring. Kusabab di juru bet aya boneka. Upama eta boneka ku kuring ditengetan, kadang-kadang katinggalina siga anu nyerengeh seuri. Tapi kadang-kadang katinggalina di juru panona rembay ku cimata siga anu keur ceurik. Samalah lamun ku kuring dicabak, eta boneka teh kacida beratna. Antuk nama eta boneka teh ku kuring ngan ukur dikeprukan ku kamoceng. Pon kitu deui di rohangan kesenian alat-alat musik sok dikeprukan ku kamoceng. Dina hiji peuting harita teh malam Jumaah kalewon pisan. Kuring kakara balik pisan ngojek. Hujan leutik ngaririncik, angin ngahiliwir, jaket oge jibruk beraraseuh ku cihujan. Sanggeus nyetandarkeun motor di rohangan kelas anu tengah, kadenge suara budak leutik ceurik manipi kasediheun pisan. Sora kertas anu dikanteng ku bola pating keresek maduragan. Di rohangan kesenian kadenge siga aya sora alat musik di sarada. Sarta kadenge anu nyanyina mani halimpu pisan. Kasieun kuring mimiti daratang. Di pikiran kuring teh jadi asa teu paruguh. Geus puguh bulu punduk masing sariak. Saterusna mah kuring naik kana tangga loteng anu mana sanggeus tepi ka luhur. Jaket jeung papakean di udara da bararaseuh anu tuluy disampai-sampaikeun dina pamoean anu dikantengkeun ku tali rapia. Saterusna kuring ganti pakaian paranti sare. Didinya mah kuring tuluy we sare bari teu poho babacaan heula. Isukna nu kajadian tadi peuting teh ku kuring ditempoan ka tiap rohangan. Dina sangkaan kuring barang-barang jeung paparabotan pastina acak-acakan. Tapi eta sangkaan kuring teh salah. Sabab dina kanyataan nama eta paparabotan teh kabehanana rapih.
teu pabalatak atau pasolengkrah. Kuring ngerasa heran anu teh dikieuna. Tapi kuring boga firasat. Yen anu tadi peuting ceurik teh sigana wae tina ieu boneka. Kusabab saban kuring ngaliwat hareupeun eta boneka sok aya rasa anu beda. Sok rada karasa keung atawa rarasaan mah kuring keur diperhatikeun ku eta boneka. Akhirna eta boneka teh ku kuring dibacaan surat Al-Fatihah dipentaridona yen ieu boneka teh rek dibikeun ka budak tetangga. Ngan anu jadi aneh keur kuring, bahasa kuring ngangkat eta boneka nah karasana teh siga anu berat. Sok sanajan ukur boneka tapi tina sorot panon boneka eta sakapeung matak muringkak bulu punuk. Sanggeus ku kuring dibikeun ka budak tetangga eta boneka teh, di mimiti harita tepati tingin pika keungeun keur kuring. Lamun kuring ngaliwat kapal lebah rohangan di mana anu sok dipake tempat nyimpen eta boneka. Memang lamun diceritakeun mah loba pisan keanehan-keanehan anu kaalaman ku kuring salila kuring nyicingan eta sakola PAUD. Malah hiji waktu kuring pernah ngerasa aya nu maturan sare sagigireun kuring. Wujudna mangrupakeun hiji awewe anu buukna panjang, make kabaya hejo, anu saliwat mah hejona siga sisik orai. Ngan kuring nganggap eta teh saukur impian kuring hungkul. Kuring kungsi sacarita ngeunaan sagala rupa hal kejadian anu pikasieun anu jadi dunungan. Samalah kuring kungsi menta eureun kanu jadi dunungan ngeunaan tugas kuring nyicingan eta sakola PAUD. Tapi sigana eta dunungan geus surti kana sagala rupa anu ku kuring caritakeun. Manehna teu ngijinan lamun kuring eureun tina eta pagawean. Wan, ade nama ulah waka eureun dina nyicingan eta tempat. Daguan we heula sakedeung deui mah. Kajabare ka mana atuh lamun di dinya teu nyicingan eta tempat teh. Daripada ngontrak mah kudu mayaran tiap bulanna. Ya kuring ge lain teu hayang nyicingan eta tempat, tapi da kumaha atuh Pak. Unggal penting sok ngalaman hal-hal anu aneh keur kuring. Nya sabar we heula atuh nya. Keun, ke ku bapa urang pikiran heula kudu kumaha. Hampura mihape. Mihape heula nya pangnyicingankeun. Ya atuh. Teu sawios pami kitu mah Pak. Mangga. Kuring ngalakonan deui sapopoe. Kuring ngicingan eta tempat. Sok sanajan keur kuring harita ngarasa teu betah ku alatan loba kejadian-kejadian anu matak pikasieun keur kuring. Hiji mangsa kuring balik ngojek siga biasa bada asar. Sanggeus nepi ka eta tempat kuring istirahat sakedeung. Anu satuluyna kuring murag heula sangu anu menang meuli ti warung sangu anu aya teu jauh ti tempat kuring cicing. Sarengsena kitu kuring langsung murug ka cai anu maksudna rek bebersih rek siap-siap ka masjid. Nyaeta rek ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Kusabab harita waktu geus nunjukkeun jam 5:30 sore. Sanggeus bebersih jeung make pakaian koko mah kuring indit murug ka masjid anu teu jauh di tempat kuring cicing. Singket carita
sabadana kuring sholat berjamaah di masjid, kuring balik deui ke tempat kuring nyicingan. Kuring balik sanggeus berjamaah sholat isya. Asup ka imah eta tuh rasa anu aneh. Teuing pedah wanci masih kasebut rada beurang keneh. Kuring langsung muru ka kamar kusabab panon geus teu kuat karasa tunduh. Maklum, sapoe harita mah asa capek pisan. Anu karasana ku kuring dina ngojek teh. Kajaba sapoe harita kaayaan mani panas mentrang karasana. Jadi wajar lamun awak kuring karasa sakit lungsekna. Teu butuh waktu lila timimiti kuring ngagoledakeun awak kana kasur. Kuring langsung tibra sare. Kira-kira jam 1:30 peuting kuring kahudangkeun. Kusabab kuring mimiti ngadenge aya sora anu pating guluprak. Kadenge nama siga sora alat-alat keur diajar barudak sakola anu murag. Siga anu ngahaja dipurag-purageun. Sorana atra kadenge ku kuring. Katambah di luar karasa meni sepi jempling. Teu sirikna sora angin ngadius oge kadenge saking ku jemplingna. Kuring teu malirek kana eta kejadian. Kusabab kuring ngarasa tunduh pisan. Sanggeus sababaraha lila ti sora anu pating guluprak. Kadenge siga aya sora anu lempang naekan tetecehan tangga keur ka lantai 2. Anu mana kabeneran tempat kuring sare nyaeta ayana di lantai 2. Kuring rada ngelak-ngelak ke atas sora. Bekilila eta sora beki jelas kadenge ku kuring. Sorana nepi ka ngageblig. Malahan kadenge siga sora cecekelan tangga anu dicepeng. Tapi keur kuring teu pati dipalere teuing harita mah. Pikir kuring sugan ti lila eta sora-sora anu ngagandengan kana sare kuring teh leungit. Harita teh lampu kamar sare kuring ngahaja ku kuring dipoekan. Pikir kuring rata karasa haridang teuing. Dikungsi lila ti harita kuring ngarasa siga aya anu metotan kana simbut kuring. Karasana aya anu metot simbut teh lalaunan. Kuring bari dina kaayaan panon peureum keneh nyepengan eta simbut anu karasana ku kuring siga aya anu metot ka handap. Bari hate mah rada aya rasa kakeung. Ngan kuring angger nyobaan teu malire kana eta kajadian. Lumayan lila sanggeus kajadian eta mah kaayaan rasa rada tenang. Hate kuring ngerasa ngemplong. Kusabab kuring bisa nuluykeun di sare anu rada kaganggu. Gerek-gerek kalenyap sare deui. Ujug-ujug aya anu nyepengan suku kenca kuring bari satengah digubrak-gubrak. Kuring kacida ruasna. Karasa pisan ku kuring eta anu nyepengan suku kuring teh pageus cecekelanana. Malahan suku kuring siga anu diangkat ka luhur, anu saterusna dibebet-bebet kana kasur. Kejadian kitu lumayan lila. Aya kana sababaraha kali eta suku kuring digubrak-gubrak teh.
Harita mah kuring geus teu bisa nahan deui rasa kasieun. Kuring bari dibarengan ku rasa kasieun anu sakituna taku. Ngejetkeun eta suku bari satengah nejehan kanu ku kuring rasakeun siga anu nyeklan meuni pageuh pisan. Bari dibarengan babacaan sabisa-bisa. Kuring tuluy nejehan kepala suku kuring anu keur digubrag-gubrag. Teu lila ti harita. Karasa ku kuring eta anu nyeklan suku kuring teh melepaskeun kana ceceklanana. Malahan suku kenca kuring oge geus teu karasa digubrag-gubrag. Sajroning keur aya dina kaayaan pinuku rasa kasieun kitu. Jol selengseng bau hanyir anu sakitu nyegokna. Ampir-ampiran kuring ongkek. Harita keneh kuring luncat tina kasur maksud rek buru kana saklar listrik. Rek ngahurungkeun lampu kamar. Barang brai lampu kamar ku kuring dihurungkeun. Geuning teu kasampak aya nanaon. Di kamar kuring eueuh sasaha. Iwal kuring sorangan anu masih kene dirandapan ku rasa kasieun. Da aya kajadian naon atuh harita teh? Isukna kuring cacarita deui kanu jadi dunungan ngeunaan kajadian tadi peuting. Anu mana dunungan langsung ngonang jalma anu dianggap bisa. Maksudna kemersihan eta tempat dina sarupaning hal-hal anu goib anu matak ngaganggu kanu nyicingan eta tempat. Cing horeng cek jalma anu bisa eta memang tiba heula eta patempatan teh geus aya anu ngageugeuh. Malahan siga anu ngahaja dipelakan. Anu satuluyna kuring dititah ngagali taneuh anu aya di hareupeun sakolaan eta. Sing horeng nyawe dina jero taneuh hareupeun buruan sakola teh kasampak loba haur koneng anu ngahaja dikubur. Kuring teu pati ngarti naon eta hartina. Ngan peupeujeuh jalma anu bisa eta ti mimiti harita lamun saacan kuring sare kuring kudu nyemprot-nyemprotkeun heula minyak seungit ka sakabeh rohangan atawa kamar tempat kuring sare. Sarta kudu tuluy-tuluyan macakeun istighfar, macakeun yasin, jeung babacaan sabisa-bisa. Cik mangga